Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang daun deui sareng kingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui muhun. Simkuring nganuhunkeun ka saha bae ayeuna anu tos ngadangumukeun cariosan. Ieu mah itung-itung hiburan. Atuh mugia sarehat sadananya sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Nuhunnya kepada subscriber tos like sareng komena. Wengi ayeuna teh ngaronda desa bagian ka salapa. Kumaha lajengna ieu carios wilujeng ngadangukeun. Mang, acan mah gih di leuweung mah mang, jeung ongkoh kuring nage langka ka leuweung nya ngan pindeng we na bagong bule teh mang tuh di kadangna. Ih, maneh mah harta babi eta mah deuleu euy, babi. Nya bagong atuh nya kumang disebut babi lain. Geus atuh, bagong mah bagong we atuh. Teresep mending ngalamun beunghar we. Kumaha tah lamun ngalamun beunghar? Nya mang, papeulihaneun beunghar henteu atuh, urang mah ngalamun heula we atuh sing seubeuh. Hayang jadi beunghar, hayang boga mobil alus, hayang mimah alus, hayang sagala alus. Ih, maneh mah motong loba ngalamun deuleu euy. Pamali sok kausap setan ta teh, luman lamun wae mah ih. Maneh mah yeuh, aya-aya wae si Arta mah euy. Jeung heueuh dija euy. Rempuk mangna oge sarua deuleu. Nya mang, aya jalan yeuh, erek moal mang, matak beunghar. Erek maling. Ih, cerak maneh teh ja euy. Ih, engke atuh. Ari batur datang cenah dibawa sia ka desa. Bangsat nu kitu teh euy, bangsat ngaranna deuleu. Ih, kakolot teh ngajak maling sia mah. Ih, bulan puasa deuleu euy, mentong maling. Gede dosana eta teh. Kena lebaran. Ulah atuh mang. Ulah digugu teuing si Arta mah. Batur mah hayang jadi jelema bener dor dititah maling. Mang Arta mah aya-aya wae mang. Cager mang. Cager, nya eta we pantani cenah hayang beunghar nih. Kitu we atuh carana mah maling mang. Ih, dasar. Manggeus Arta, manggeus. Bisi aya kubu teh ka dieu. Dewek ditewak deuleu euy ku kubu mah sia mah aya-aya wae Arta. Naon atuh mang, Mang Wahab teh make nyarak jelema teu puguh-puguh kitu. Kapan si laing euy, rek maling mah jor we atuh sorangan. Mentong sok dita mawa batur jugjug ka ditu atuh. Hayang maling mah euy, mentong ngajak dewek dulu, mentong ngajak dewek. Cek saha mang, cek saha. Gening bius ya ngomong maling ngarah teh beunghar lain kitu deuleu hayang beunghar mah digawe boga modal sing gede deur naon we atuh kabisa teh kana dagang sok sing bener dagang teh deur dititah maling cager maneh Arta euy. Ulah rusuh atuh mang, ulah rusuh. Bisi dicara di warung pete geuningan euy. Si maneh mah Arta teparuguh geuning. Cek uring bieu nya matak
jalan tereh beunghar teh mang maling na nyebutkeun kuring rek maling kitu mang apa henteu kuring mamang teu ngajak maling amit-amit mang maling mah mung kuring mah sieun mang ku polisi sieun aduh ampun mending daripada maling mending ge ngadongeng we di dieu jeung amang ngadongeng. Si Arta mah meureun bae atuh maneh mah kaburu kepetak bieu ku deweknya. Geus atuh garandeng susah atuh maling oge sarua hese ngalampakeunana deui hese dipakena bebeunanganna teh jiga nu heueuh wae maling teh ngeunah deuleu jeung teu kaop deui aya kapala tuh ngaringkang sok gegerebegan cenah teteh euy gegebegan teteh maling teh puguh ngeunahnya jadi maling henteu deuleu henteu. Heueuh bener geuning Uja alus tah maneh teh bejaan tah si Arta euy ulah kitu peta deuleu. Bogoh mang ari maling jalan kasar mah ulah ieu mah mang matak sareg we di buana atuh logor di riang jarumna mang malingna. Ari geus maling naon atuh maneh teh euy nyopet gitu nyopet. Lain mang nyopet mah kasar keneh atuh nya loba nu beunang nu katangkep aya nu maling anu rikit ieu mang nya make jalan demit. Maka tangkep gitu mang Arta aya wae mah nya aya maling anu rikip sok aya wae maneh mamang. Mang taya petana nya sabab nunya sababna nyarikip nya demit eta teh mang aya teteh. Si Arta mah nya euy jigana make haji halimunan beureun euy. Bisa ngalengit jiga demit nu kitu teh euy ulah naonan maneh Arta. Tah nya atuh rek kugur da geus timu kitu geus timu. Ieu mah lengan rek nyaritakeun kuring. Ieu mah batur mang batur nya aya nu ngajalanan maling demit mang maling demit ieu mah lain maling bangsaning sasatoan maling emas maling mobil lain ieu mah mang nya maling ku demit kitu tah maling ku demit. Atuh kumaha deuleu euy demit teh sing puguh atuh nyarios teh euy sing puguh Arta ngadah kadenge jeung ngadah kaharti deui ku dewek. Ingu kencit mang ingu kencit. Nya wae tah. Aduh dewek teh nya nah atuh teu inget nya kana kencit teh tadi Corona mah sugan teh maling anu kitu cek dewek teh euy anu kencit mah siluman atuh geus nyaritakeun nu kitu dipatut di sarebel euy. Nya doh Arta mah nya loba pisan tah dongengna sok atuh mang tuluykeun nya kumaha atuh ngi kencit teh nya duh sakakara yeuh ngadenge. Aya dua rupa mang kencit teh nya bejana mau aya dua. Sok atuh caritakeun euy sarupa-rupana entong digalo atuh ameh beres euy sok hiji-hiji. Ngadah kadengieun deuleu euy ku pemirsa penonton. Bae nu nonton oge nu penting mah ngadongeng we maneh atuh tak burukeun. Pek mang ya dongengkeun ameh nyaring kumaha nya ngaronda teh kerek geuning tadi ge ulah kerek atuh mang ngaronda mah era atuh hees mah di imah we tuh kekepan pamajikan lain ngaronda hees geuning
Maneh mah arta kakolot teh. Tong sok loba omong atuh. Pek we erek ngadongeng mah tuh. Kukuring ye hayang ngadengekeun euy kencit teh kumaha cenah. Kencit demit teh ongko si arta mah aya-aya wae. Nya mangnya Mang Arta mah dua pisan luang na gening. Nya kana dungang dongeng demit gitu mah ih. Awas Mang, kahade bisi leungit tah duit. Aku naon gitu. Mang Wirja. Nya pan aya kencit tah kahade kahade. Duit teh keur usum kieu mah dibutuhkeun Mang. Keur bari ieu cenah tah baju dulag pan sagedeng deui bade lebaran cenah nya. Mang Wirja mah bisa-bisa wae atuh. Lila kene Mang, lebaran ge lila. Dan can boga di duit nage. Aya ge ieu nya. Bako selepet bako nage. Aduh. Sok atuh Wirja euy dongengkeun lain rahul wae atuh sok hayang ngadenge euy. Ya Mang, dengekeun ieu caritana. Ya, nu dijieun cimata teh Mang maling orok. Orok menang maling tapi henteu sing orok jeung nu dipalingna teh Mang. Lain orok hirup keneh deui mayitna. Lamun aya nu ngajuru dara beneran cuma kaliwon. Nya Mang, orokna teh tuluy we burusut. Tah mayit orok teh Mang sok dipekaheroy eta teh Mang nya ku juru jana atawa nu rek niat ngalapakeun jahat. Tah kahade tuh. Sahanya nu kamari teh duh. Birokoyah tah kahade tah keur ieu mangkaning jumaah kaliwon. Paur we atuh orokna keh aya nu mawa cenah kitu lain Wirja. Nyalain atuh Mang, lain. Terusna kumaha tah euy eta mah maling orok atuh euy lain maling demit sia mah tah. Beda deui ieu Mang, dengekeun kera, dengekeun. Mayit orok menang maling nya terus we diganggang, digaringkeun, diparaseuneu Mang. Nya anu asal sasiki teh Mang kan jadi sanjeungkal eta teh Mang, gedena sarua we jeung ladenan. Geus kitu teh Mang dibungkus ku lamak bodas anu bersih ya pek we dikukusan disuguh cara nyuguh ka bangsa lalembut eta na Mang. Di para tempatna teh Mang nya dipenahkeun we cenah dina enggona make rajang di kulambuan eta teh Mang. Nya geus puguh aya di kasura mah Mang. Anggel jeung kukuling mah aya Mang, sagala aya. Wah, diganggangnya aneh geningnya. Ieu mah nu beunghar teh hayang beunghar. Nah, atuh sagala di aji nya euy nya. Nya Mang aduh ka orok-oroknya dijieun jimat kakara kuring ngadengeun mah jeung karunya nya ka indungna tuh karunya. Orok menang ngajuru der aya nu maling. Dasar jelema teh nya. Untung dina dongeng nya Mang nya. Euy sok kumaha tuta. Jadina teh kumaha tuluyna euy. Nya cenah Mang, lamun geus katarima pangrawatna orok teh nanya Mang, orok bisa ngomong eta teh. Bapak hayang naon? Utun mah bapak teh palarat cenah hayang beunghar. Hayang dimemenan kudu leuwih ti enggeus. Bapak kudu dibeungharkeun nya. Kirim duit saban peuting jeung anternya sakarep bapak. Lamun orokna awewe inji Mang nyebutna teh inji. Nyaha anehnya euy nya. Orok teh bisa ngomong kawas jelema.
Ora kene paling ge atuh orok mah wa iya Nya mangnya kakaraeun euy. Ngadengena orok bisa ngomong pan ilaharna orok barang cerut mamang kurang ieu mah geus bisa nyebut bapak. Aduh, abong siluman meureun nya. Ih, garila mang. Garila Mang Arta. Ah, ieu mah carita teh aya-aya wae Mang Arta mah. Nya mang yo luluina mentana we saputing disarean cenah kudu beak dipake mulasara tapi kabisa ngomong mang tur tara gede eta teh ngan ukur peperakan we 4, 5 tapi dalah ngan ukur 2, 3 perak mang saputing patak beunghar da ngocor we taya kendatna eta teh mang. Komo deui di Barung jeung usaha teh gampang mang kalah duit teh gampang. ih maneh mah gampang kanu kitu mah ngan balikna jiga namanya jadi orok itu lain ta euy mung dewek mah mung. Mang duit menang ijem tinu ngingu nu kitu teh mang nya lamun teu diburu-buru dipake sok non tertutan mang lolongit balik deui kanu boga nya diakutan we ku kecit da duit anu bapak cenah eta mah duit nu bapak patak boga duit teh sok dibalanjakeun we bisi leungit nah atuh bisa balik deui nya duit teh. Ta abong duit siluman deui euy balik deui dewek mah can neuleuh duit teh nya sarua kitu ta duitna jeung mangsa urang. Sarua atuh sarua ngaranna ge duit kan beda meureun nya beda. Hah, Mang Arta mah aya-aya wae nepikeun bae ketang Mang. Hiburan we ieu mah, hiburan heeh. Di Gardu teh tiiseun teuing lah kan bae atuh nya. Nya Mang nya. Pikeun nyaksian eta teh mang yeuh aya dongengna deui mang. Aya jelema butuh ku duit tuluy nginjem ka jagal cenah mang nya basana mang ngeclok 2, 3 poe dipulangkeun kebenaran pisan tas ngeclok teh mang jol we nu nganterkeun duit ka manehna atuh tanggung silila mang kapake we menang ngeclok teh kalau 3 peuting dianterkeun we kanu boga teu dibilang heula eta teh teu kieu-kieu deui nah atuh ari dibilang ku jagal kurang mang 3 ketip. Wah, nu kitu mah tuh moal salah deui ku kecit nu kitu mah euy, sum kecit ka hade atuh, ka hade. Nya euy untung dewek mah teu boga duit ieu bakal ge di dieu naroda bako bako geus lepet ieu ge dibabawa eueuh deui aduh keur usum muyang ieu teh kedeung deui ge bade boboran pamajikan ngraweh wae ieu teh baju cenah meuli baju hayang baju anyar cenah jadi pusing ngeu kencit kitu euy ngara teh beunghar. Ulah mang ulah pamali atuh ulah ngengku kencit pamali amang mah ulah soe kudu kuat iman atuh ieu teh bulan puasa mang bulan puasa ulah kabawa sukaba-kaba nya mang nya ulah kabawa sakaba-kaba. Terusna kumaha ta euy caritaan teh. Nya eleh deet eta teh mang sok we dijeng-jenggan cenah tapi sajeroning init keukeuh mang teu kahartieun duit leungit tadi gomeng-gomeng teh jadi kurang da moal atuh ari kitu teh jelema mah cenah da ku sabab we manehna ge panasaran
sarua we panasarana teh geus lila ti bareto ngecelok deui mang nyom deui tepuguh we da eueuh perluna eta teh datang ka imah diapuan we cenah diakal ayeuna mah pake apu cenah geus kitu sok we di hadapan angkel mang ditamrukeun duit teh reup we peuting diintip hayang nyaho naha naon cenah nu nyokota mang dina waktu ngesimpe damar renyem-renyem cahayana teh mang kapindingan teh mang kelir carak cereng-cereng we cicir mang kana angel nya lebah duit diantep wae diawaskeun karayap we cicir teh mang kahandap sulusup kahanapeun angel nya barijil we kang kagusur eta teh mang duit saketip cabot ngulisik direret deui nah atuh leungit deui cicir teh euy Mang cicir siluman meureun nya. Ma enya mang magedebul teuing mang. Ma enya beukieun kana duit eta cicir jeung kumaha deui mawana Abang mah sok aya-aya wae. Jika dina dongeng menya cicir sok nyokotan duit nya kumaha carana mang Amang mah. nya terus nate korejat we nu ngintip teh ngintip duit kuat dibilang tetela mang leungit saketip piting isukna diintip deui panasaran namana rada digedean supaya we caang meusan nah atuh mang cicir teh geus eueuh deui duit dibilang tetela mang saketip deui leungit saterusna nepi ka kitu we 5 peuting mang nah atuh isuk-isuk duit dirabu jadi kanu boga sok dipulangkeun duit teh jeung memeh ditarima ku jagal dibilang heula mang jeung semu heran duit teh diapuan ena mamang ngarah aya cirina cenah diapuan duit teh cek omong jagal teh mah kuring kurang 5 ketip geuning ieu mah anu 5 ketip mah pan geus aya di dieu tuh ti heula kan magawe atuh kotek tak da kaciri diapuan nah atuh mang dibejaan kitu teh keun we atuh ulah rea omong da ieu duit kudu akang moal ditampa cenah kop-kop we bae kan pepeujeuh cenah ulah loba omong ka batur tah nu bareto 3 ketip cenah mang nuhun we batur teh ngomongna teh geuningan kitu nya mang nya geuningan soaknya geuning cicir mang mekieun duit cicir Keke atuh Mang Arta naonnya nu jadi cicir teh duh ieu mah sok aya-aya wae nah cicir teh beukieun kana duit mang. eta teh mang apaan lelebutan orok lelebutan jelema bijilna teh jadi cicir ari cicir teh pan disadana teh salah mangsa mang ngabejaan aya baraya baraya urang maot di jauhna eta teh mang saanyana mah sukmana mang nu maot mah bebeja ka urang Ieu mah aya-aya wae carita teh tapi teu naon ketang Mang bisaannya carita teh. Lah, euy. Mang Wirja, matong digugu euy si Uja mah. Si Arta mah gede bohong. Rahul si eta mah, Rahul gede bohong Mang Uham mah cek hitungan kuring mamang ieu teh loba bohongna atuh kolot saha jeung kuring sok jeung mang cing anu leuwih umurna leuwih bohongna eta teh gede mun diitung mah sarua we pada bohong eta teh pada bohong sok nembalan wae si Arja mah
Arta ya ngaranna ge dongeng eta teh dongeng mata ke deuleu mata sok loba ngalamun euy loba ngalamun bahaya ngalamun teh euy. Ih, heup atuh. Pare-are ting omong pamali jeung bisi aya RT ka dieu deui nalingakeun keur hoghag gitu pek dicarekan. Ah, moal dibere kulub sampe atuh. Keur lapar kuring teh duh. Kamana yeuh Pak RT teh? Oh ngaliwat kieu nya sinarieun yeuh. Ih, RT si eta mah euy koret deuleu. Teu kasorowakan hakaneun acan. Kamari ge dipentarokona sabatang. Ih, da pelit deuleu euy. Make dicarolok deui atuh. Mang mah lain kuring teh rek nanyakeun ka Mang Arta ieu teh Mang. Nya ari aya cicir di sada budak nu katinggal maot nya ku indungna sok ngagoar bae eta teh Mang. Nya di parancahan geus cenah nyai entong melang entong nineng da budak mah aya nu ngurus. Nya dadegana mah tanjeran eta teh ti kasucian bae. Cih repeh budak repeh eta teh. Ya, Mang Arja, eta mah apanan sukmana Mang, anu geus bae, nu jadi cicir teh Mang, ngalanglang anakna, ari budak, terus we asa dideuketan eta teh Mang, nya ku indungna. Nawat mabal nyarita teh euy. Sama Arta tadi teh keur ngecit. Ngecit los-los kana cicir neang anak kumaha ye teh euy dongeng teh cager. Tengah jalalur di ngadongeng teh euy. Sing bener deuleu era tuh kanu ngadengekeun. Si Wirja mah. Arta sarua wae mane mah euy. Sing bener atuh ngadongeng teh. Abang mah, ieu mah hiburan atuh Mang, hiburan. Jabati sok mamalingkeun duit, nyemat orok teh Mang aya gawena. Lamun dibawa matak bisa ngaleungit eta teh Mang. Malah urang Cirebon sok dipake jimat eta teh Mang, bisa mancing sosoroting damar. Jadi asal aya liang listrik we, liang saeutik nya anu bisa kaasupan ku cahaya, manehna teh Mang bisa asup kaninya. Das Mang. Anya sakti eta teh Mang. Beunghar kabita atuh. Kuring teh duh kabita ieu teh. Jadi hayang atuh bisa kitu mah nya. Si Arta mah euy aturanna deuleu euy geus nyaho maneh. Kariprak ngalampahkeun deuleu kitu teh ngalampahkeunna euy. Lah Mang teu sanggup urang mah neang orokna atuh. Nya neangan orokna ka mana atuh diangan orok teh. Anu keur barunting deui euy. Kamarana nya yeuh nu reuneuh butuh yeuh orokna ieu teh kuring. Mentong atuh euy ari teu sanggup mah deuleu kumaha aya hayangeun sia mah embung hese deuleu. Yang ngeunah we kuring mah euy. Teu bisa deuleu euy teu bisa. Nya kunaon kitu Mang? Waktosna seep aduh. Waktosna kabujeng seep cenah muhun. Insyaallah enjing atampi pageto. Tiasa dilajengkeun deui dina serial anu salajengna. Mangkinceng haturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum